Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara khusus mapageun panganten dikawin Yung Curug Panemu ke-10 mapairkan kalam suka kiansan dina suku Taguban Parahu Bukit Tuguyo anu pipir-pipir pasir mapai kilat panjang lesat dia gondewa senja bebelean ari caka supados aya dina kalancaran kasyalamatan supados disehatkeun lahir jeung batin jadi aya siku si wulung-wulung mau ngamuk gajah baleun gajah mata sakedap urang anu aheula bismillahirrahmanirrahim pun sampun wahabun manawi tata musaha sakedap antosan heula wa munut kasaira sedang nyebarkeun bewara kasakumna bala-bala balarea kasakumna bala area pun sampun maha ayu udah babarangan ayu ulah ngebarkeun usungkeun antra ngalabri dergening geura ramekeun burpayung geura bukakeun dergening geura ramekeun burpayung geura bukakeun burpayung geura bukakeun
Usaha deh bervideo pasar satuan. Lembutan kiwaring geus kumulung tanda kecintaan lambang kasih dosa jati bagai anak insumbing tampi kemambang bagai imamah sin ibaba innama amalu biniat merenganiat suci bikuli imrin manawa sejati tanah murulawa sukaning indriya kapuraning rahayu mangle gede mangle asih yang adati bang bagia mangulujeng Sallallahu